Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing, wilujeng siang, wilujeng sonten, wilujeng wengi kapamirsa sadaya nu aya di bumi sewang-sewangan. Ayeuna urang ngabahas ngeunaan mere pangajen kana hasil karya film pendek Sunda Barudak Sakola. Emang dina nasional sama ya materi drama. Tapi supaya barudak lebih kreatif, budak dilebaran materinya jadi hiji film pendek. Mangga orang saksian ya film pendek. Lain juga pusing pikiran mereka berdua teh. Bu, makanya Bu saya aja dengan naon Bu. Waalaikumsalam. Tadi saksian kurang film pendek karya kelompok siswa SMP Negeri 1 Sumber atau SMP Negeri Sumber anu temana ngeunaan budak bolos sekolah ya. Kurang tinggal orang ajen ya karya teh ya. Di awal barudak sakitu kreatifna mere ngaran-ngaran palaku ya, lamun dina drama mah sandraan lah netelakeun para palakuna ya. Kreativitas sajanya siswa secara inisiatif mereteks karena film eta ya bisa ngebantu pemirsa di rumah atau penonton di rumah pikir miharti kecap-kecap anu diucapkan lapangannya kurang jelas, maka dibantu ke teks
oke bisa ngebantu pemirsa anu misalnya disabel dina masalah pendengaran. Oke bisa oke dijadikan alternatif supaya keur nonton kontennya teu kadenge ku batur atau teu ganggu batur. Ngali kreatifna dina nyokot adegan. Nah, jadi si siswa di dia kreatif pisan ya. Nyokot adegan teh henteu sakabehna adegan, tapi di-cut, dipotong-potong. Nah, sehingga siswa nu kurang paham kanu teks bisa tetap nyian ieu tugas. Jadi tina pengambilan gambar boga kreativitas, boga inisiatif anu cemerlang ya. Tok sanajan dina adegan-adeganana memang masih keneh kaku karena memang apalkan dialogna itu 3 bintang film ya. Ya tapi lumayan lah bikin barudak saumuran maranehna tawilang efektif salianti bahasa pokoknya ge bahasa Jawa, bahasa Batak, bahasa ya umumnya di kota-kota gede lah ya, jadi itu sakabeh bahasa adanya. Tapi lumayan kreatif ya. Dina unsur adegan oke barudak kreatif ya. Jadi ngaruntikeun ke hiji kejadian sejenna tuh tuntut pisan ya. Nah, dina merankeun geus aya bakat dina merankeun ya, diantarana guru anu manggil siswa lawan serius ya. Itu deui peran orang tua siswa anu andil dina kenakalan barudakna. Nah, dia kreativitas ide anu memang perlu dikurang diapresiasi ka barudak ayeuna ya. Salajengna tina hal ngambil tema. Siswa pinter pisan ngambil tema anu memang populer kita budak bolos ya. Dina hal gaya oge ya budak tele ya. Marannya barisa ngagaya di kamera. Artinya rasa percaya dirina memang tos teu diragukeun deui. Ya. Oke, ya.